Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur, mugia aya dina ginanjar kawilujengan. Tepang deui sareng simkuring Mang Ali sapara kanca dina acara Dongeng Sunda Tambah Lada. Masih dina channel anu sami gaya sanes Wanaraja hiji 65. Wilujeng ngadangukeun. Dulur Wanaraja hanca anu kamari katunda teh dugi ka Aki Uhe megatan wanoja anu rek dijodohkeun ka Kang Sujang teh. Katembung anu megatan reg atuh wanoja eta teh eureun tuluy nyampeurkeun ka Aki Uhe bari someah pok nyarita. Kumaha Aki? Anu teh dibantos ku abdi. Ampura Nyimas, dipegatan ku Aki teh aya priyogi penting. Kutan Aki meni asara reuas naon atuh Aki? Cakedap Nyimas, ngobrolna di mana nya? Piraku atuh ngobrol di sisi jalan mah. Era isi acak-cak beureum. Atuh ari penting Aki, mangga atuh ngobrolna urang di rorompok. Tak kalersan rorompoknya tetep ti dieu. Sae atuh Nyimas. Tapi moal jadi fitnah itu. Rupina moal paketan Aki da ngobrolna oge atuh di teras. Kalersan di teras ge aya kursi butut wae mah. Sae atuh Nyimas, mangga atuh Aki. Sabadana diajakan atau Aki Uhe teh ngicrik nuturkeun eta wanoja. Tekung silila di jalana sup asup ka hiji pakarangan anu lega. Reg si Aki ngaranleg paripok nyarita. Sakedap Nyimas, sakedap. Kumaha Aki? Nah Nyimas, ceuk rarasaan teu boga maksud goreng ka Nyimas teh. Ari kitu Aki. Nah atuh akibat dibawa ka imah juragan kades. Aki mah kajeun teu tulus. Oh eta Aki, mohon Aki, pan abdi teh putrina Pak Kades janten sami rorompokna ge di dieu. Baru Nyimas teh budak juragan kades. Leres Aki, mangga atuh Aki ninggih. Mung punten we Aki, linggihna di dieu. Teu sawios Nyimas, raos di dieu ge. Atuh kalacat Aki Uhe unggah ka teras. Gek diuk dina kursi hoe, tuluy neuteup babalongan waya di pakarangan. Sakedap Aki, abdi nyeunah cai. Mangga Nyimas, mangga. Sangaleosna eta wanoja, si Aki ngalamun bari ngagerentes dina hatena. Waduh, mah dewek pipokeun nanya. Sugan teh atuh lain budak juragan kades si Nyimas teh. Sujang. Kumaha atunya? Komo mun apaleun juragan kades mah. Waduh, beraeun pisan. Mangkaning juragan kades sakitu wibawaanana. Sabot Aki Uhe keur ngalamun. Kurunyung juragan Surya datang. Ningali etamu, langsung we juragan Surya teh uluk salam. Assalamualaikum. Gebeg atuh Aki Uhe ngagebeg. Baripok nembalan. Waalaikumsalam. Juragan kades, mangga linggih juragan, mangga linggih. Ku anteng-antengna ngalamun, Aki Uhe nempi ka teu sadar yen manehna teh keur nyimah di imah Kades Surya. Atuh pok deui nyarita. Aduh, mani asa kagunturan madu, kasumpingan pupuhu, aya pikeun saeuna aon juragan, sarareuwas. Bari diuk juragan Surya ngagelenyu, terus pok nyarita. Dibalik atuh Aki, dahna abdi nu naros ka Aki. Pan Aki teh tamu abdi. Astagfirullahaladzim. Aduh, ampun juragan. Atuh dah ieu
ningali patamanan meni asa raoskeun kieu jadi anteng aki teh ngalamun. Apunten juragan, apunten. Gesawios aki, tos lami aki. Neme. Sabot keur kitu, kurunyung wanoja datang ti jero imah. Bari nanggeui baki nu eusina cain teh panas jeung goreng sampe. Pok we wanoja teh nyarita, "Mangga atuh ama, aki bila leueut." "Nuhun Nyimas, mangga dileueut ki. Saya aya we ki di dieu mah." "Atur nuhun juragan." "Atur nuhun Nyimas." "Aduh janten ngarepotkeun ye aki teh." "Henteu aki, mangga dileueut." "Nepangkeun ki, tai teh pun anak ngaranna Nyimas Nilem." "Sumuhun, sumuhun." "Tah Nyimas, ieu teh Aki Uhe. Ari Aki Uhe teh tokoh masyarakat di Ciherang." "Atur nuhun Aki, ditepangkeun." "Sami-sami Nyimas, sami-sami." Muhun Aki, kumaha Aki teh? Aya periogi naon? Aya nu tiasa dibantos ku abdi?" "Henteu juragan. Aki teh silaturahmi kararesan tapangsan Nyimas di jalan. Nya aki teh emut ka salira. Tras aki teh ngiring ka dieu. Hoyong tepang tos lami. Nya nuhun atuh aki ditampi silaturahmina." "Leres aki, daya nu penting." "Henteu Nyimas, henteu." Aki Uhe gudag gideug bari nyumputkeun rasa kaera. Sabab tadi mah nyebutkeun aya nu penting ka Nyimas Nilem teh. Atuh beulenge Nyimas Nilem teh ngabeulenge. Pok deui juragan Surya nyarita, "Sakantenan aki doakeun pun anak teh sing det jodona." "Pomo we juragan, didoakeun pisan. Jeung deui sakitu geulis kieu mah piraku teuing atuh teu aya nu resepeun." "Nyaeta kitu ki, nu hayangeun mah loba, malah loba pisan ki. Kamari mah malah aya nu pasea sagala ki. Mata hayanggeun pangijing jodona we, meh teu loba piomongeun ki. Ari kitu mah tukadun pilih we juragan. Nyaeta bingung ki, dibikeun ka dieu kumaha itu, dibikeun ka ditu kumaha ieu. Bari can pungguh kumaha nu itu nu ieu ge. Bingung ki, siga pemilihan." Juragan, kumaha atuh juragan? Lamun diayakeun sayembara ceuk rarasaan mah ari kajago sayembara mah moal aya nu nyirik juragan. "Sayembara kumaha ki?" "Nyai sayembarana mah mangga teh langkung juragan. Bade ngadu tanaga, bade ngadu kapinteran. Eta mah mangga langkung." "Tah kumaha Nyimas amun kitu?" "Mangga ama, abdi mangiringan teu langkung ama. Tinangtos ama ge bakal milih anu sae kanggo abdi." "Pomo we atuh, sanutunya ka anak. Tangtuna ama ge hayang nu hade jang Nyimas teh. Mun bisa mah ulah hade nganu ku ridunya hungkul, tapi hade teh parat nepi ka akhirat." "Cocok juragan, cocok. Itu pisan." Sabadana ngobrol panjang bari jeung ngopi, Aki Uhe amitan curut turun tina teras maksud rek nulikeun lalampahan ka pasar teh. Keun urang tunda lalampahan Aki Uhe kacarita pabubeurang di Ciherang. Kang Sujang keur ngalalauk di babaladon anu belah kulon. Dibaturan ku Kang Use, sobat Kang Sujang ti bobolon. Katembong baranena kompak pisan. Kang Sujang nu ngagiringkeun, Kang Use anu newakan. Kang Sujang anu ngahariring, Kang Use anu ngegelan. Bari ngagiringkeun lauk teu lelempeng dina kamalir belah wetan,
Kang Sujang hahariringan. Turun jati rahayu rahayu manjing walagri dahu pikeun salawasna. Hei dede, Wisujang hayang kawin euy. Kawin asik kawin asik Sok ka mana wae si Use mah. Geningan eta nyanyina oleh ngepanganten. Berarti Wisujang hayang dikawinkeun. Asik. Sabot Kang Use keur igel-igelan ragamang atuh leungeun Kang Sujang ngaragamang kana leutak. Ganta parah luwe dialungkeun pas pisan ninggang kana beungeut Kang Use. Atuh goak Kang Use teh ngagoak. Poek ieu euy. Wisujang kabina-bina Sujang. Tulung. Balakatak atuh Kang Sujang seuring ngabalakatak. Use tulung. Sabot Kang Sujang keur seserian, Kang Use teu eleh geleng. Manehna tuluy uyap-ayap neangan leutak anu rada teuas. Gep kana senol capit urut. Ganta parah, luweh senol capit teh dialungkeun dilempengkeun ka palebah Kang Sujang. Nah atuh ari peletak teh. Senol capit ninggang pisan kana dudukuyna Aki Uhe. Anu kabeneran Aki Uhe ngurumui dina galang palebah tukangeun Kang Sujang. Atuh goak si Aki teh ngagoak. Sia bangka warah. Nanaon sia teh? Ningali Aki Uhe ambek atuh duanana ka cidareubaseunana bari nyampeurkeun ampun-ampunan. Ampun Aki, ampun. Aduh, dasar si Use ki. Si Use we. Padahal mah teu dan nu ngamitianna manehna Ki. Wisujang namlo guletak. Nya dibalas wae tuh kuing teh. Tuhan teh amoakeun ka Aki atuh. Ampun Aki, ampun. Baku si laing mah geus hareureui siga bolon teh. Adi Use. Kumah duduk ke Aki. Mangga Ki, kuing di kumah. Terus we Kang Use jeung Kang Sujang nyamperkeun ka Aki Uhe. Sabot Kang Use keur ngumbah duduk kuy. Pok we Kang Sujang teh nyarita. Tos di mana Aki? Mending gaya. Pana Aki teh geus di pasar teh Sujang. Kumaha Ki? Tapang sareng warnoja teh? Omo we atuh Sujang. Derek-dek atuh Aki Uhe nyaritakeun ti awal tug duwi ka akhir. Ti mimiti meunang kareuwas nepi ka meunang ka bunga. Kang Sujang ngut-ngutan. Itu deui Kang Use nu ti tadi ngadengekeun. Pok Kang Use nyarita. Anjakal Ki, syaratna kudu bujangannya. Atuh uing moal kabawaan meureunna nyekinya. Kemae atuh Use. Pan laing mah geus pernah ngasaan kawin. Tapi kinya. Kemae laki yang si Sujang we. Karunya si Sujang di tadi ge nyanyil teh hayang kawin wae. Use mah sok ngunuskeun. Nya atuh da nya si Sujang teh hayang kawin Ki. Kembah Use da usumna. Uing moal ngiluan Ki. Rek ngadukung si Sujang. Alus Use, alus.